Berlajo organ lah, ajakan si Nusa. Ya, Naon mah? berlajo organ. Urang nyawer. Aya duit mah. Oh, Aya nek nyawer kumaha? aja maksudnya kan kanisa maksudnya kita ke nyawer. Yes. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kening maksudnya ya Allah. Urang nyawer kan. Boga duit. Ah nepi rakut ingat Lain kan boga hajat. duit. Ieu mun teu boga duit moal hajat. Tapi mau nyangkalan urang teu boga duitnya jelema. Jadi orang tuh mau kan tuh bawa duit orang tadi gitu lalajo. Kan tadi pernah ngajakan bisa lalajo gitu bari nyawer sama bisa boga duit. Urang gitu baru boga duit. Sarua urang ge mang. Kameja ge kameja unggul duit mah eueuh aya ge rokok ge pamere. Ulakeun aing mah. Urang eta we. Jeung urang nyata. Itu kamarana batur. Naon asa areukeun hajat teh da. Ada ge uang batur, urang mah duaan nyawer di uang batur meresep. Kalau mau batur urang era. Heeh bener. Ge duitna sawerkeun kantongan deh. Tah gitu. Bener ya. Mangga pengatun sing gede. Heeh bener Ngentana. Tapi kelamang Naon? lah ieu asa rada teu ngeunaheun. Ada dengan hantu eueuh duit apa kunaon? Ih lain gitu. Aing mah naon tuh? Panggilan alam heula. Alam kemana? Ih mulus beuteung Wah, urang teh mah. bener ieu masih ini sama Yang sakala. modal. Modal. Aduh. Yang modal geus gaya kieu mah cenah aja kan modal. Anya pirakut teh we tuh. Yes. Aja kira di nu hajat, urang di nu hajat. Ieu batur kedarahan pirak urang modal. Da mau di nu hajat ai beol nama. Angger kamar mandi heut da, cek urang dianter. Buah. Geuning. Sok loba batur di dapurna nyerakeun. Kayak bread di urang. Di lapang, di juru. Aing kos anjing. Bener ya. Yang mendingan balik we. Urang balik balik. ke urang ka Dede. Nya. Urang nu mana nya? Tungguan nya. Kuat. Kemana sih nih saatnya asa geus setengah jam eueuh wae teh ayo eueuh jam kita cepu HP kala. Eueuh wae balik ke rumah ka Dede ayo urang geus hati dia nya. Oh sajam tuh eueuh. Balik sini sama